Halo? Ya. Ewing? Yo. Adong di anak pucang di budak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi ge. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat, eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah, budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Beriling jalan tukang. Dah, di opi weh. Aduh, eta maung jung era wirang. Wah, bayangannya kemana digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Montong saca cici. Papi gitu. Bapak sia zaman. Da eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu polos kere can tadi di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, makana mau gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana geulis, panimana teh make panggung. Euy, kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. ada mah ngopi we ngeuna. Jeung rana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang ge jelema teh ulah. Ulah Tapi anu halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek mana Din? Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu joklok aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Teh geuning anu. Dongeng nu meunah urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem trut begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Teu aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sakola anu teu sieun ku pamajikan baris geuning berat. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Ceuk bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duh atuh da dipi orang ngumpul bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ku pamajikan maneh kunaon di dieu duh da dipi orang ngumpul bojo sia ge kaitu aduh dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea we wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu atas jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ieu mah piributeun teu siap bedog tuh nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu belati tukur sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong ieu pasti jawarana orang Jatayu ya aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago saya teh jelema jagoan anu gegebegan lain jagoan imam mah mawa duit euy di karungan makanya geus ampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampok tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki cilung-cilung nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nyaho aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian kadewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus ae aing sugan teh jago ae aing ade sararea ge bisa duh alah dah ari dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget dongeng-dongeng mah baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep lain lu curugna eta teh lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak ti kosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat do bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenat cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh nu make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah nganu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aidar teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek sia barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudara adil nah pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang gitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh model kitu aya kitu ayeuna kakak hah hukum ayeuna di urang teh model kitu nya sigana mah waktu kecipta hukum teh kacida gampangna tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese
Nya ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Ku batur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris tetup. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugu aja ya filosofi. Nya tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol, cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, ta ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini ngelepon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abdi bade nyunkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng mah rea tuturna. Halah. Heuh da ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awewe nu banci teh meukeun kitu. Bang, ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok, bener. Ngucok-ngucok teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe nang ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak teh ayam iku bokon. Ngucok-ngucok teh iku bokon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalaki na belegung main jorok yuk. Hayu. Dareng ngucok-ngucok teh iku leungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kan jeleng kan mencubluk. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah mah. Iya riwayat lalaki jeding ku pamajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur perduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." Boleh. Iku rowok teh maju tang-tang. Nanging malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Yuli. Monorjang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dieu jeung. Ya. Di atas materai kita prebu teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bobogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas, itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik da sia mah kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger teh rame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Eta perkakasnya alat-alat tukar itu bayak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Ini nyata di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasana ge jika bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa teratur. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Moal Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkela. Bubur cucu, jamin urang moal linglung.